Nah, ente apa? Lamun eta khunfas lalai kalong diharamkan, haram hukumnya. Setelah diharamkan teh aya hikmah, tetapi dibunuh mah ulah. Sebab satu-satuna hewan anu pernah berdoa ketika Masjidil Aqsa dihancurkan ku Yahudi, aduh bisa ngadoa diterima ku Gusti Allah iwal ti lalai. Lalai ngadoa, ya Allah ya Rabb, andaikan saya punya kekuatan dan tolong berikan kekuatan saya dengan rekan-rekan saya, kekuatan ini akan saya jadikan sebagai jihad fisabilillah untuk membangkitkan Masjid Aqsa supaya tidak jadi dihancurkan. Tolong ya Allah berikan saya kekuatan, gunung supaya bisa dicabut ku kaula, laut supaya bisa diarahkan saina ku kaula, jangan hantem Yahudi nu nyaho kecuali hanya para aulia-aulia Allah. Doa lalai. Masya Allah, orang tuh pernah ngadoa ku hari eleh ku lalai. Nah ketika diharamkan ku Gusti Allah, awas cek Gusti Allah, karena nyana pernah berdoa seperti eta, di tubuh lalai bakal aya sum eta adalah racun. Ketika didahar tanpa aya alasan, awas ya. Ketika aya alasan jelema bengek baheula kan Nabi Brozak bengek ubarna ieu geus asa bengek eta ubarna. Akhirnya datanglah ka dukun, cek dukun ngadahar lalai. Wow, ini makanan saya ternyata mantap, nyana mah hampir kos lalai itu. Nah didahar eta mah aya alasan. Nah ketika tidak ada alasan seperti di Wuhan, bener tuh aing ngomong eta di Cina teh habis makan orai, bayawak, buaya, lalai, orang nu diharam-haramkeun teh eta teh nyieun makan besar, kurang leuwih piringna 13 juta didalahar terus. Itu cuma 2 hari setelah makan tersebut keluarlah penyakit virus corona. Bahasa batur virus, bahasa orang kuman. Letik mah kuman. Tapi coba ge dipapalangkakan. Lamun geus ka tengah-tengah palangkakan, eta kuman deuk dipicing ge ulah ngeunaheun. Tuh sia makan dasar ararosok garoblog. Eta kuman, masya Allah. Ngantek wari ge Haji Rusdi mah tah Haji Rusdi eta na kumanan bae. Teu meunang dieuweuhkeun. Ada satu keindahan daripada ngahayal. Tuh ya, iyalah virus. Nah akibat barang haram terus dihalal. Tadi Kang Jin diturunkan untuk membawa syariat. Melalui syariat orang bakal selamat. Bukan saja di Cina, bukan saja di Italia, bukan saja di Amerika, bukan saja di Iran, di Indonesia ge loba nu geus ngadahar orai, loba anu ngadahar lalai, kepiting ge didahar. Kemudian tadi dinya dalam mendekai mah pemujiono teh naon tangaran, bayawa, kadal, dasar kadal ngomong kadal, iya sasada sorangan nyana. Ya bangkong dan lain sebagainya. Tunggu akibatnya. Kula masuk boga dongeng kieu bae. Ketika Irak erek dibanjirkeun, malaikat geus siap bengawan furat kerana dibuka wajib jam genep bakal dibanjirkeun ku malaikat. Turun malaikat rahmat. Naon dia banjirkeun. Emang kunaon? Di negeri Irak 400 jelema nu zinah malam ieu. Oh. Cek malaikat wajar lamun deuk dibanjirkeun. Tapi kula boga data. Data naon? 900 jelema nu penting takarrub ka Gusti Allah. Wali-wali Allah 900. Lamun Bajung 400 jeung 400 banjirkeun. Tetapi ieu mah kan leuwihan keneh anu takarrub ka Gusti Allah. Malam tadi 400 nu zina, 900 anu zikir ka Gusti Allah dengan penuh keikhlasan. Nu huluna bisa diteudeun di hadapan suku, ulah jadi dibanjirkeun. Ulah jadi bejakeun ka Gusti Allah.
bebeja ka Gusti Allah bener ulah jadi langsung keran ditutup di saat Masya Allah penegar negara, penegar dunia, penegar bumi, ahli-ahli zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala samarukna kumaha ulah ngecek ka kiai ulah ngahidakeun ka kiai awas sebab harirupna jelema teh ku kiai lain model kiai nu tadi kiai nu huluna bisa diteuneun di hadapan suku anu eueuhna naon eueuh kepentingan naon Masya Allah. Nah iyalah keistimewaan ahli-ahli Allah Masya Allah karim nu mantap kecintaan makhluk, kecintaan manusia, kecintaan hamba dari berbagai kelas mulai ti cacah ka menak ka ahli-ahli Allah mah tetep bededeuhnya ah jeung naon kitu ngaranna cinta itu bisa dipohokeun di kolbuna sebab naon aya sinar anu nembus kana kolbu nu hese diomongkeun etalah virus lamun virus penyakit tadi bahaya tapi lamun virus anu mengandung sinar ya Allah gambaranana bakal nembus ka dieu tek ulah ku bahasana ulah ku ngajina kakara kapanggihna bae ge pohara momo bari jeung sasalama kuali mah teu meunang sasalama virus geus sasalaman teh make ieu bae ya ya Allah iya inget lamun pemerintah ayeuna peduli alhamdulillah walaupun unsur politisna kukulah henteu kudu dicaritakeun gede tetapi kepedulian pemerintah alhamdulillah disemprot ya kabeh tanda peduli supaya makhluk rakyat aman nyaman. Presiden geus ganjurkeun peduli berarti alhamdulillah bahkan seluruh masyarakat tidak usah keluyuran tidak usah keluar cukup belajar di dalam rumah saja tinggalin zaman kiai mah geus tiba heula dulur udah sok ka jalan-jalan haram di imah bae cicing molah awewe mah ulah ka masjid cukup bae di imah ge salatna teu kudu di hareup teu kudu di tengah imah di kamar lagi mun aya leuwih jero deui kamarna geus tiba heula kami mah ngabahas kos kitu kakara kuari bupati ngabahas tinggalin eleh ku kami sebenarnya mah ya Allah madak aya nu model kos kieu aya hikmah berarti di balik corona aya hikmah manusia tedek di ka Allah keun ku Gusti Allah ku Allah dengan cara Allah hikmahna ulah ka mana geus bae urang penting mandi wudu make baju nu putih asup kamar uzlah ngaranna bawa HP goblok jadi WA-an di jero kamar tolol anak buah Habib Rozak mah kitu kabeh jeung Haji Pendit tarolol kabeh aya uzlah mawa HP aman ke dititah urang ku agama Masya Allah kamu orang boga wiridan sholawat sadajan teu dititah ge ku bupati ku gubernur ku presiden emang pagawean aing rendahkeun hati urang gerak Allah setiap momen yang terjadi ada muatan amanah dari Allah